nya masalah khutbah ayahnya Aya. pangna disyariatkeun puasa teh hikmahna teh diantara nama meminimalisir sifat-sifat kehewanan jeung menambah sifat-sifat anu deket karena sifat malaikat. Nah gitu. Tapi manusia mah hebat. Naon hebatna? Nyaeta manusia anu ku Allah dipasihan hawa nafsu tapi bisa menahan eta hawa Nafsu. hebat manusia nu kitu teh. Malaikat onaman pangna naon cing? Pangna malaikat taradoraka ka Allah, selalu melaksanakan perintah Allah. Naon sababna cing? Sabab malaikat mah teu dibere hawa nafsu. Jadi wajar. Nya. Tapi lamun jalmi bisa ngalaksanakeun perintah Allah itu hebat. Naon sababna hebat? Bisa menahan hawa nafsu. Sabab jalma mah diberi hawa nafsu bisa menahan hawa nafsu. Rata-rata bahkan hampir kabeh perintah Allah teh osok berlawanan jeung hawa nafsu teh. Gitu tadi Alki depaja.